tunai. Inilah Radio Muara Network Sukabumi. Muara Citra Ganitri 98 FM Parakan Salak. Muara Pantai Selatan 91,5 FM Cimaja Palabuhan Ratu. Muara Kis 97,1 FM Cidolog Jampang Sukabumi. Bismillah bubukaning carita Run turun jati rahayu Brai siang banjaran bagja Nini buka aki buka pangmukakeun jalan kula Lalakon mangka sing nemplong Carita mangka sing bangblas Ulah aya halangan sinareng harungan Janggakeun pedaran anu enggal Dina jejer mustika pangalih waktu si rancung. Kesugri para wargi seahna cai walungan Cipulus anu harita keur mehejena gede jeung caina kacida umpal-umpalan kawantu sapeupeting tas hujan anu teu eureun-eureun jeung kacida badagna sawah-sawah anu aya di sabudeureunana oge maklak leber kakeueum ku cileuncang urut hujan sapeupeting mangkaning harita teh karek pisan beres di tanduran. Padahal mah harita ampir aya kana gendap bulana halodotari. Ngan untungna ari cai keur nyayan pasawahan mah sakur anu deukeut ka walungan Cipulus tara nepi ka halodoan. Dina kaayan kitu digawir sisi beh kulon katempo aya saurang budak lalaki. Umurna moal leuwih ti 15 tahunan. Manehna keur dodongkoan bari nyingkap-nyingkapkeun cukut dina gawir. Dina leungeunna katempo jiga anu keur ngiwir-ngiwir urek. Sareretan mah eta budak lalaki teh memang jiga anu eukeur ngurek. Tapi sabenerna mah lain urek anu eukeur dicekelanana teh. Tapi ukur benang biasa atawa kukular paragi ngaputan baju anu soe. Dina leungeun kenca geus loba belut anu beunangan tet kujukut carulang. Baradagna keur deui belutna oge. Matak ceuk tadi disebutkeun jiga anu eukeur ngurek oge. Eta budak lalaki teh katelahna si rancung. Lain ngaran anu sabenerna. Eta mah ngaran lalandian we pedah buukna anu jocong jiga injuk atawa rancung ngaran anu bener namah Muhyiddin ari bapana nyaeta Mang Sarta indungna Biendah manehna budak anu ngan hiji-hijina da teu bogaeun deui budak Mang Sarta jeung Biendah mah padahal rumah tanggana teh geus ampir 40 tahunan. Si rancung harita keur ngalabelut tapi lain diurekan ieu mah ukur ku benang kaput we digere-gere kana jero liang. Memang aneh para wargi munu karak ningali mah kalakuan si rancung teh. Manehna bisa ngurekan belut ukur ku benang kukular. Sakur liang anu aya belutan mah pasti lamun diasupan eta benang teh bakal beunang. Belutna bakal karingkus atawa kabarogod ku eta benang. Padahal lamun ceuk syariat mah deui pirage benang biasa uduh henteu kuat jiga kenur paragi tali urak. Da memang aneh kalakuan si rancung mah.
loba anu mahiwal ti batur nanaona oge. Malah sawareh babaturanana anu sapantarana mah sok nyerbut budak kurang saendan. Ari sabab sok remen katempo ngomong sorangan jeung sok seserian sorangan deui. Mata kitu we tara aya anu ngabaturan ka si Rancung mah. Da horeameun we meureun. Padahal si Rancung sorangan manehna mah kaasup budak anu bager jeung daekan. Dititah ku saha wae ge tara nyebut embung. Kesugri para wargi, tilu urang jalma anu awakna jarangkung badag pakaianana marake pakaian ka para juritan atawa ponggawa kerajaan. Maranehna keur lalumpatan beri dina masing-masing leungeun katuhuna nyarpeng tumbak. Rupana eta tumbak teh rada aneh. Ari sabab tungtungna nyagak jadi 5. Lamun anu nyagak 3 mah trisula ngaranna teh. Lamun ieu mah da 5 nyagakna oge. Aran hala uy. Asa longiton tapak dewek teh asa lain kalebah dieu tadi lompatna teh si bangsat kurang ajar teh. Ceug anu pangharepna bari ngajanteng di sisi jungkrang anu nang tawing. Anu duaan deui pating rarandeg bari ngaharegak bakat ku capek tas lumpat anu lumayan jauna. Kumaha tadi kejadian anu sebenarnya teh atuh Kakang Pura? Nu saurang nanya kanu tadi nyarita. Ya kumaha tadi teh atuh? Menirawas kuring mah. Anu saurang deui pipilueun ngebrehkeun ka panasaranana. Kejadianana memang secepat kilat. Padahal eta mustika teh saurang ge taya anu apaleun nyimpena. Tong boro anu sejen Gusti Permaisuri ku anjeun teu dibere nyaho padan. Tembal nu pangheulana tadi ngejelaskeun. Kirawanci pecat sawen. Si Rancung kakara balik ti walungan. Dina leungeun kencana geus rimbil ku belut anu meunang niir ku jukut carulang. Sapaparat jalan manehna teu eureun ngomong sorangan jiga anu keur ngobrol we kituna teh. Sakapeung diselang ku seuri meuni nyalakatan. Tabongan maneh atuh, wing atuh salah, wing ukur ngala, ukur dengan kejo. Pokna bari tuluy leumpang. Sakapeung leumpangna bari jeung jejengkean sagala. Sabot keur jongjon leumpang kitu teu kanyahoan manehna nyaho-nyaho geus aya di hiji leuweung anu ku manehna asa tacan kungsi katincak samemehna. Da si Rancung mah mindeng ngasruk ka unggal leuweung anu aya di sabudeureun eta tempat atawa anu deukeut ka lemburna. Malah kanu jauhna oge geus kaaprak kabeh. Jadi cohagna manehna geus apal jeung nyaho ka sakabeh leuweung jeung naon-naon nu aya di jerona sakabeh leuweung nu aya di sabudeureunana. Tapi harita mah asa kakaraeun asup ka eta leuweung. Bari jeung panan manehna tadi teh sidik keur leumpang mapai-mapai gawir walungan cetepus anu bras ka lembur manehna. Waduh. Sia, nyawing ujuk-ujuk aya di dieu. Leuweung naon ieu asa kakaraeun teuing wing mah jaba meuni asa araneh kitu geuning tatangkalana oge. Padahal mah tadi teh pan sidik ku leumpang digawir. Si Rancung ngomong sorangan bari ngajanteng nitenan ka sabudeureun eta leuweung. Sabot kitu gorobas ti tukangeunana kadenge aya sora anu ngagorobas. Barang direret gebeg manehna kuat ka mundur.
Panona molotot bakat kurewas kana titinggalianana. Di hareupeunana aya hiji begu atawa bagong, tapi lain eta anu matak jadi reuwas. Dan nempo bagong mah geus teu aneh pikeun manehna ge. Ieu mah gedena eta bagong teh meuni aya 2 kalieun gedena gajah. Jaba awakna pinuh ku bulu hideung tur panjang, ngalumbuk nutupan sakabeh awakna. Aya bagong meuni gede-gede toing yo teh. Bagona nahaonana, jaba meuni jabrik kitu buluna ge. Asa kakara aing nempo nu kitu. Kituna teh bari undur-unduran. Kasugri para wargi, si Rancung teh sabenerna ngabogaan kakuatan aneh dina dirina. Manehna bisa saciduh metu sakecap nyata lamun nyarita dina kaayaan anu tangtu. Di antarana lamun manehna keur manggih kasieun, kaambek, kahayang jeung anu penting keur dirina, tangtu bakal jadi kanyataan ucapanana. Bari jeung manehna oge teu ngartieun. Kungsi dina hiji waktu basa indung bapana ditagih hutang ku tukang renter. Bapana teu boga pisan duit keur mayar. Si Rancung ngagremet dina jero hatena, bakat ku ambek lantaran eta anu nagih pohara bebeakan ngahina ka kolotna. Manehna ngagrentes, eta jelema sing babalik pikir jeung kudu menta hampura ka indung bapana. Da harita keneh eta anu nagih teh langsung menta dihampura ka bapana. Bari tisrikna acong-acongan nyembah, bari nyarita yeun hutang bapana keun bae lunas we cenah. Aing mah teu boga karep jahat ka sia. Sia oge ulah ngaganggu ka aing. Lamun ngaganggu, nah ku aing dicepret sia kuyo. Ceuk si Rancung bari muir-muir benang anu dipake ngurakna teh. Kahareupeun eta bagong raksasa atanapi begu raksasa. Kajadianana matak helok anu nempo. Eta begu raksasa teh langsung depak hareupeun si Rancung. Uluna rapet kana taneuh bangun anu serah bongkokan ka si Rancung. Ah, kitu. Alus. Ulah ganggunya, da uing oge moal nanaon ka maneh, tapi uing ngarasa bingung yo teh. Nah, uing dari aya di leuweung nu jigah kieu. Jabatan nyaho jalan ka lembur. Pan uing teh dek balik ka imah. Mak jeung bapak uing pasti ngarep-ngarep ka uing, ngarep-ngarep belut keur dengan sangu. Bisa tuh maneh nulungan ka uing. Ceuk si Rancung kituna teh bari nepakan hulu eta bagong raksasa. Tekungsi memenitan. Si Rancung ngomong kitu katempo eta sungut begu teh calawak. Celik tina sungutna keluar hiji barang. Rupana jiga kaleci tapi meuni hurung ngempur matak serab anu nenjo. Weh, naon ieu teh? Kor uing nya. Keur uing. Ceuk si Rancung bari nyokot eta barang anu ngempur. Tuluy diulak-ilik. Alus euy. Jiga bacre paragi ngala bangkong anu mangsaja. Cenah bari tuluy ditimbang-timbang dina dampaleungeunna. Barang keur nimbang-nimbang eta barang, karasa ku manehna aya angin anu ngahiliwir asup kana jero leungeunna ngaliwatan dampalna. Waduh, naon menyasan natep kieu yo teh? Batu naon yo oi? Kituna teh bari ngareret ka tempat begu tadi teh. Tapi tempat anu tadina leuweung aneh teh ayeuna mah geus robah deui kanu asalna. Nya eta gawir walungan. Caina kadenge siah keneh. Ngan kaayaan harita geus poek, geus maju ka peuting. Tapi manehna mah da apal keur aya di palebah mana-manana. Gelo sia, mus peuting geuning ieu teh.
Uing kajongdonan tukoy ngobrol jeung si begu anu awakna jiga buta. Balik si abah jeung si emak karunya can bogaun dongon. Kejo untung uing boga ieu anu kurung jaba alus kieu. Pasti mah lamun dijual ka kota ge da jiga mutiara geuning. Kasugri para wargi, wanci sareureut budak si rancung anjog gahareupeun imahna. Tuluy manehna ngalacat kana golodog bari nyurungkeun panto. Tapi pageuh panto teh jigana geus ditulakan meureun ku bapana da geus peuting harita teh. Ma. Buka panto, ya uing balik. Cenah bari ngagubrag-gubrag panto menikat ka eundeur imah teh. Eukeur mah imah pangkung anu geus reon jaba geus parobo deui bilikna ge. Rada lila ti jero imah taya anu nembalan, taya anu mukakeun tulak. Tapi kadenge sora anu babatukan, sora lalaki anu pastina eta teh bapana si rancung. Terus kadenge aya sora anu leumpang luhureun palupuh. Pating rarekot ngadeuketan kalawang panto. Tulila bray panto aya nu muka. Lol saurang lalaki tengah tubuh nolol diharudum ku sarung. Tos ti mana heula maneh teh Sujang? Menika malinaan teuing ari ulinan teh. Sugan abah mah ngendong di imah si Uta. Ceuk bapana si rancung bari mencrong kana leungeun anakna anu ngagigiwing belut meunang niir. Teu nembalan geblus we si rancung asup ka jero imah. Tuluy ngoloyong ka dapur rek neundeun heula belut. Sakalian rek dahar we da peurih beuteung diisuk can kararaban sangu saremeh-remeh acan. Tadi basarek indit ngurak ngala belut da can aya sangu teu boga beas indungna teh. Ari bapana mah ngan koloyong we asup deui ka jero enggona rek neruskeun deui hanca sarehna. Teu tatanya deui nanaon da geus biasa si rancung mah sok mindeng balik peuting mun tos ulin-ulinan teh. Mah, uing hayang tuang, sanguna di mana? Si rancung nanyakeun ti dapur bari kurah koreh kana boboko jeung tetenong kosong. Taya sangu saremeh-remeh acan komo deui deungeun ama. Sare we, teu nyangu indung manehna ge teu boga beas. Isukan we sugan meunang duitna kur meulina. Mangsarta nembalan ti jero enggona. Hatena mah teu wasa nyarita kitu ka anakna teh. Ari geus kumaha deui atuh. Ari indungna anu katelah biendah sabenerna tadi oge manehna oge hudang. Nganda bati karunya we ngadenge anakna menta dahar teh. Anu antuk namah maranehna ngararingkep deui. Ari sare namah hanteu. Pikiran kalah jadi ngalayang ka mana-mana. Pangpangna kapikiran wae ka anakna anu can tuang ti isuk nepi ka reupeuting.
Kesugri para wargi, si Rancung jadi ngahuleng. Manehna oge sarua ngarasa karunya kanu jadi indung bapana. Anu paeh poso neangan keur sapopoe bari jeung aya kalana teu hasil oge. Nya jiga harita teu meunang sangweun saentik-entik acan. Sabenerna si Rancung teh bisa wae pikeun manehna mah kari ngucapkeun atawa ngagerenteskeun dina jero hatena. Naon hayangna waktu harita biasana sok bakal jadi kanyataan. Tapi manehna bingung kumaha ngejelaskeun ka indung bapana. Manehna sorangan teu ngarti ngeunaan kaanehan nu aya dina dirina. Akhirna mah leos we manehna oge asup ka anggona. Goledag we sare najan lapar oge manehna embung ari kudu seubeuh sorangan ari indung bapana teu darahar mah. Nya panceuk tadi ge manehna mah ku ngagerentes ge pasti naon wae anu dipikahayangna bakal jadi kanyataan. Memeh sare manehna inget deui kana batu aneh teh anu pamanggih ti leuweung anu aneh basa tali beurang. Doh, lamun iyo dijual ka kotanya pasti bakal mahal hargana ge. Ngan ulah bisa jadi matang mending simpen we holakun si majong si apa mah moal dibere nyaho bisa nanyakun ti manana panese we ngajelaskeunna oge pasti moal percayaun. Garentesna satuluyna eta batu teh disimpen dina handapeun anggalna. Goledag we manehna sare. Kesugri para wargi, kebat lumampahna para ponggawa kerajaan anu tiluan tea. Maranehna harita geus aya di satengahing leuweung. Sanggeus sapangeusi eta leuweung disaksrak, akhirna maranehna harita geus aya di satengahing leuweung. Atanapi di hiji guha. Guhana nyarang kedong, nyusup ka jero batu. Lawangna gurawah, gajah opat siki wae mah jigana asup kana leuweung eta guha teh. Padahal di sakurilingna mah batu cadas sungkul jeung dikuriling ku tatangkalan anu geus jaranggotan anu umurna geus ratusan taun. Ayo urang arasup euy. Sugan we manusia anu keur dipaluluh ku urang aya di guha. Ceuk anu pangheulana jigana mah pamimpina meureun. Atuh teu talangke anu duan oge langsung blas-blus arasup ka jero eta guha nuturkeun anu nyarita pangheulana tadi. Barang geus arasup ka jero eta guha katempo dihareupeun maranehna aya saurang jalma anu keur diuk nonggongan. Awakna buligir, hideung, teu make pakean. Ukur make celana pondok anu dijieum tina kulit tatangkalan. Buukna ngarumbai panjang ngalumbuk di tukangan bujurna. Anu tiluan mah sajongjongan mah ukur orolohok. Ngajaranteng di satukangan eta jelema anu keur tapa. Kitu jigana mah eta jelema teh memang keur ngalakukeun tapa berata. Awakna katempo regung, ceuk babasana teh mah ukur tulang anu dibungkus ku kulit. Kumaha Kakang? Anu saurang ngaharebos kanu panghareupna nyaeta pamimpinna teh. Shh. Sampai heula bisi ngaganggu katempona jika keur husu tapa geuning ieu jelema teh. Hayu mending oge urang kaluar ti guha.
Pokna bari ngetayep lempang muru kalawang guha. Ulah keluar. Lain kuraya anu ditareagan ku Aranjun teh. Ayo, Kula nyaho di mana jeung saha anu ngiwatna eta mustika jimat raja Anjeun. Anu keur nonggongan teh jug nyarita kitu bari awakna malik kana tiluan. Barang nu tiluan nempo kana beungeut eta jalma, tisrikna rek lumpat bakat ku kaget jeung sieun. Ari sabab beungeut eta jelema teh teu bina jeung tangkorak hirup. Beungeutna ukur rorongkong. Panon we polotot culak cileuk bangun anu hurung. Tapi ari kumis jeung janggotna mah panjang ngagebay sarua jeung buukna tadi. Ku anehna para wargi. Rupana oge hideung. Teu sakumaha umumna jalma anu geus kolot, buukna jeung bulu-bulu sejenna oge sarua hideung males. pangapunten Abah, Aki, kula sabatur-batur tos kumawani ngaganggu ka Aki. Ceuk anu saurang panghareupna anu ngaranna Ki Puraloka. Tunan daun. Yap, kodario. Kaharap dari ugna. Pokna bari ngagupayan kanu tiluan nu ngadon dariuk dina batu anu aya di lawang guha. Mangga Ki, mangga. Ki Puraloka moyongkod nyamperkeun ka hareupeun eta jalma, dituturkeun ku baturna anu duaan. Sok dari ugainya. Arana ang berun Aranjun teja. Tos lumampa sakitu jauhna. Ceuk eta jelema bari ngusapkeun leungeunna kana batu anu aya di hareupeunna. Aneh bin ajaib. Di luhureun eta batu teh jug ngabarak kudahareun anu ngareunah persis jiga tuangeun raja. Cai enteh jeung cai susu oge aya dina teko, meuni sadua-dua tekona oge. Daging jeung bumbuahan anu ngarareunah kabeh oge aya. Begainya. Da lain tembueun. Sebeukeun heula barang daharda. Engke mun geus seubeuh beuteung karek jajarita ka kieu. Pokna bari teu weleh dibarung ku ngahehe. Matak muringkak bulu punduk ngadengen ge. Beungeutna anu ukur tangkorak teh nambahan serem jeung angker pikasieunun. Tapi da bager geuning. Najan bari jeung masih keneh kaget jeung teu ngarti oge ti mana datangna eta dahareun. Akhirna mah maranehna teu ngalobakeun deui mikir. Da memang heueuh maranehna teh can kararabana naon, geus aya kana 3 poena ti barang diparentah pikeun ngudag maling mustika karaton kurajana. Antuk namah tiluanana pating celebek barang dahar nepi ka peuting areuleu bakat ku seubeuh. Atanapi pating areuleu bakat ku seubeuh. Tah. Ayeuna mah geus sareubeung beroja. Mohon atuh nuhun pisan Aki. Hanupis, hanupis. Ulah sabatur-batur ngadon ngadarepot we ka Aki. Ceuk Ki Puraloka nganuhunkeun. Sok. Rek nyarita naon tadi teh. Aki rek ngadengekeun. Kun bae ta pambangke deui we. Da panjang keneh waktu mah. Sumuhun eta Ki. Pan tadi Aki ge tos terang ngeunaan kula sabatur-batur pangna los-los ka dieu. Perkara manusia anu maling mustika pangalih waktu. Eta pan ngaranna mustika teh nya?
Sumohon. Wargi rupina ieu carita urang tundah heulanya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. ...98 FM Muara Citra Ganitri Sukabumi. Pas di hati, yang lain lewat.